Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalawan mengucap alhamdulillah wa syukurillah kahadrat ilahi rabbi nudina ieu kemis urang saharea tiasa riung mungkulung deui kalawan mawa kasalamatan serta dijero syukur kadat anjeunna. Samoga Gusti Nu Maha Suci kana sagala amal perbuatan urang saharea ieu ditampi kalawan karidhoanana serta dibalas kalam pembalasan uluwi sampurna kebatan amal perbuatan urang saharea nu balukarna husnul khotimah. Dina munajatna Ibu Athoillah anu ka-18 nyata kalawan dawuhan anjeunna unjukan ka Pangeran ilahi amiat ainun la taroka alaiha raqibah wa khasirat sabatu abdin lam taj'al min hubbika nasiba. Anu diringkeskeun sunana cek anjeunna kieu, he Pangeran abdi moal aya hiji abdi nu leuwih rugi di jero ngajalankeun ibadah ka Gusti lamun dina musim ibadahna henteu boga rasa disaksi jeung katingali ku anjeunna. Eta sakabeh ibadahna teh mubadir atawa cilaka. Jadi salilana satiap-tiap urang ibadah kudu ngabogaan rasa ditingali jeung disaksi kalaban make dasar cinta. Moal boga rasa urang ditingali jeung disaksi ku anjeunna lamun urang teu boga dasar cinta ka anjeunna. Syarat mutlak ka Pangeran lain bae urang sakadar turut jeung ngajalankeun parentahna wungkul tapi dalam ciptaan hate kudu ngabogaan rasa cinta. Anu bareto geus ditetelakeun moal bisa urang ayeuna cinta ka Pangeran kajabati urang kudu leuwih heula daek mikirkeun 3 perkara. Kahiji, urang ngingetkeun kana kamurah asihan Pangeran nu geus ngadamel ka dieu urang sakumplit nikmat siga kieu. Nomor kadua, urang ngingetkeun kana sagala hikmat anu geus dipasihkeun nikmat ka dieu urang kabeh aya hikmatna, aya manfaatna, aya paedahna. Nomor katilu, urang kudu ngingetkeun yen bener Allah kawasa ngayakeun atawa nuweuhkeun, netepkeun atawa nyabut. Di mana urang geus daek memperdalam tafakur, mikir-mikir kamurah asihan Allah nu ditibakeun ka diri urang pribadi khususna. Sarta urang inget kana sagala nikmat nu dipasihkeun ku anjeunna ka diri urang kabeh membawa hikmat, membawa faidah. Nomor katilu, urang inget kana sifat kudratna Pangeran anu dipertunjukkeun di diri urang pribadi jeung dinu sajana dina netepkeun jeung nyabut Allah kawasa dengan sakutika. Di mana urang geus inget kana 3 perkara dipikir-pikir kalawan sasara mendalam engke baris muncul dina hati urang sifat cinta ka anjeunna. Di mana urang geus aya sifat cinta di dinya aya baru aya sifat itaah, turut kana parentah ngajauhan kana larangan. Lamun urang can aya sifat cinta mah ka Pangeran tetep urang moal bisa ngajalankeun parentah jeung ngajauhan larangan. Ta ayeuna ieu teh sabagi kasab ikhtiar urang nu geus dipasihkeun ku Pangeran ka diri urang dibere urang wewenang kudrat hadisah jeung iradat hadisah. Wewenang kudrat hadisah jeung iradat hadisah sakadar ngabina di diri urang mikhtiarkeun supaya urang bisa cinta ka Allah. Syarat supaya urang bisa cinta ka Allah tuluy urang nyieun kasab anu make ilmu ku make mikirkeun kamurah asihan Allah, ku make mikirkeun sabab-sabab atawa sabab-sabab jeung nikmat anu terisi di jerona hikmat. Bermacam-macam hikmat nu karasa ku deui urang. Kamurah asihan Allah jeung hikmat anu aya di badan urang tina rupa-rupa nikmat tadi kabeh akibat tina sifat kudratna Pangeran. Kusab urang geus inget anu sakitu lambat laun urang baris bisa cinta ka anjeunna. Akibat tina cinta baru urang bisa itoah turut kana parentah jeung ngajauhan larangan.
Lamun urang ayeuna inget naon kaalusan budak ka diri urang saeutik oge teu aya. Teu manggawekeun budak karek bubrag teh, teu mang maculkeun, teu mang usahakeun. Tapi sabab urang ayeuna geus ngabogaan hate cinta ka eta anak, naon parentahna mameh pok geus disadiakeun. Mameh pok menta geus disadiakeun. Mameh pok ngamek geus disadiakeun. Sabab dina hate urang aya mahabbah, aya cinta. Tak kitu deui urang ka pangeran, naon sababna urang ayeuna henteu bener-bener itoah turut kana parentah jeung ngajauhan larangan. Sababna urang teu aya kacintaan ka pangeran. Pokok pangka teu aya kacintaan sabab urang poho kanu tilu tadi kana jawadna pangeran kamurah asihan anjeunna, kana hikmat sabab nu tibakeun ka diri jeung poho kana sifat kudrat anjeunna. Sehingga sifat mahabbah ilang tanpa karana jeung usap ilang nata mahabbah ilang tanpa karana mangka sifat itoah turut kana parentah jeung ngajauhan larangan sangat ngalumayankeun atawa ngalalawarakeun atawa kadang-kadang terbalik leuwih heula betah dina maksiat daripada taat akibat aya kacintaan. Para saderek sadaya ta ieu eta teh kabeh ge bisa dikasabkeun kalawan kudrat hadisah jeung iradat hadisah nu aya di diri urang sabagi pamasihan ti Allah. Sanajan iradat hadisah jeung kudrat hadisah nu dipasihkeun ku urang di badan urang pribadi teu bisa ngajadikeun hiji perkara. Tetapi baris tadi disabab datangna wahdiyah. Nyata pitulung pangeran anu kadua kali nyata bisana urang dibuka hijab, bisana urang waspada ati urang yen urang geus sailana ditingali disaksi jeung kauninga serta dibarengan ku anjeunna. Anu bade tos diterakeun al-ahwal atawa dina al-hikam dihandap geus diterangkeun nata iju husnul a'mal min nataiji husnil ahwal. Alusna amal perbuatan urang di alam syariat nyaeta turutna parentah jeung ngajauhan larangan eta teh akibat tina ahwal, tina alusna hate. Al ahwal wahbiyatun ayana dina hate urang hayang cinta ka pangeran jeung bisa dibuka hijab ku pangeran eta mah wahbiyatun lain kasab urang pribadi tapi eta mah sabagi persen ti Gusti Muha Suci hasil tina makomat urang. Al makomat kasbiyatun makomah eta mah bagian urang kasab nyata ikhtiar jeung kasab anu dihasilkeun tina kudrat hadisah jeung iradat hadisah nu geus dipasikeun ku pangeran ka diri urang anu diteuneun dina eta asbab tadi. Mangka sabab eta sabisa-bisa urang sararea di jero ibadah tadi kudu kaluar tina sifat mahabbah karena cinta ka pangeran. Inget urang kana kamurah asihan pangeran, inget kana segala hikmat anu didamel ku pangeran anu ditibakeun ka urang jeung inget kana kakawasaan pangeran. Usap ingetna urang kana kakawasaan pangeran mangka kawasa Gusti Allah nyabut umur urang jeung nyabut segala hikmat nu geus ditibakeun ka diri urang. Kawasa pangeran netepkeun untung dina satu pagawean jeung kawasa pangeran nyabut kauntungan timu rugi karena kakawasaan pangeran. Nu ieu kabeh panetepan untung jeung rugi sabagi natijah tina kasab urang pribadi nu kaluar tina kudrat hadisah jeung iradat hadisah. Para saderek sadaya anu geus diterangkeun sabaraha kali nu ayeuna sawagi lanjutan tina soal Isra jeung Mi'raj. Tangtu urang mungkin sampai ribuan kali sakurang-kurangna raratusan kali ngupingkeun para ajengan maca bayanaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jeung sajabana.
terutama dina bulan Rajab. Di mana-mana rame diayakeun Rajaban. Dina kitab Dardir atau disebutkeun lamena bae nama eta teh terbagi 3 bagian. Kahiji bagian mukmin am, kadua bagian mukmin khawas, nomor katilu bagian mukmin khawasil khawas. Atawa tibareto geus mining diterangkeun. Alamul mulki, alamul malakut jeung alam jabarut. Alamul mulki, alam mulki atau alam syahadah atau alam hikmah atau alam asbab atau alam asbah atau disebut alam dunya. Hartina alamul mulki hiji tempat pikeun ngabuktikeun kakawasaan Allah. Hiji tempat pikeun ngabuktikeun kabeungharan pangeran. Hiji tempat pikeun ngabuktikeun hikmat pangeran. Nyata alam dunya ieu disebutna alam mulki atawa alam syahadah. Memang urang nyaksi ti diri urang pribadi nepi ka saumumna kajadian anu kapangi. Memang dirinya bermacam-macam keayaan, bermacam-macam hikmat dina keayaan tadi. Ta eta teh kabeh tempat tasarrufatil ilahiyah. Atawa disebutkeun hikmat. Pangna disebutkeun hikmat dina alam syahadah ieu sabab Gusti Nu Maha Suci ngadawuhkeun Rabbana ma khalaqta hadza batila. Teu ngadamel Gusti Allah hiji perkara naon bae oge nu teu aya manfaatna. Kabeh aya manfaatna lamun ku urang dipikir dibolak-balik. Atawa disebutkeun alam asbah. Artina alam carangka atawa alam wadah. Tayeuna nu kuring diterangkeun sabenerna lamun urang ngahartikeun kitab Dardir tadi kalawan makna anu sabenerna jeung saluasna ya bisa oge ditafsirkeun nurutkeun tarjamah lugawi. Bisa diartikeun dengan makna lugawi. Saperti Gus Minang didongengkeun ku para ajengan. Tapi sabenerna anu leuwih mendalam dina eta kitab bae nama atawa Dardir tadi nyata nyaritakeun alam anu tilu jeung nyaritakeun pekerjaan dina tilu alam. Nu pertama alamul mulki nyata alam dunya ieu. Nomor kedua alam malakut nyata alam luhur. Nu disebutkeun alamul mulki permulaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra'keun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Didinya Rasulullah ngajalankeun 2 perkara. Nu pertama ilmu yakin berupa Al-Qur'an. Hasil daripada ilmu yakin bisa ngawujudkeun ainul yakin. Sehingga dina Al-Qur'an ngadawuhkeun subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Akibat Rasulullah geus ngajalankeun Isra di Baitul Haram ka Baitul Muqaddas. Di tengah perjalanan ayeuna meunang kauntungan sabagi kasful hijab. Nyata tina ilmu yakin bertambah kana ana yakin. Nyata kuwujudna ayat linuriyahu min ayatina. Di tengah perjalanan tadi di alamul mulki Rasulullah menang pertunjuk ti Gusti Nu Maha Suci sebagai tanda kakawasaan Allah anu ngabuktikeun benerna wa'ad jeung wa'id pangeran kalawan ditingali keun ku Gusti Nu Maha Suci buahna wa'ad jeung buahna wa'id nyata kuluni linuriyahu min ayatina. Jadi Rasulullah dina isona di alamul mulki sebagai kasab jeung ikhtiar anjeunna ngayakeun perjalanan tim Baitul Haram ka Baitul Muqaddas sajabati menang ilmu yakin berupa wahyu ilahi Al-Qur'an oge pertunjuk pikeun ngabenerkeun atawa nasdikeun benerna janji Allah jeung ancaman Allah sehingga linuriyahu min ayatin kapendak sabaraha contoh atau sabaraha bukti
keur ngabuktikeun benerna wa'ad Allah jeung keur ngabuktikeun wa'idna Allah. Di antara wa'adna seperti Rasulullah menakan sesengitan Siti Masitoh anu jumlahna geus ribuan tahun, lain hanya 1000 tahun, tapi geus aya 2-3 ribu tahun ti antara Nabi Musa nepi ka Kangjeng Nabi. Dirinya masih kena kaameu sesengitanana akibat Siti Masitoh pada putra jeung carogena. Akibat jalma bener, bahwa jalma bener tidak akan mati dan tidak akan lupa dan tidak akan dimusnahkan. Tetap ada satu tanda-tanda kebaikan, sehingga Nabi Muhammad ngambil sesengitan anu luar biasa sengitna nyata akibat tina Siti Masitoh jeung para putrana katut sarogen. Yang terang jalma-jalma nu ngajalankeun bener, nu diparentahkeun ku Allah sanajan dina alam syariatna digodog ku Fir'aun, tapi sabenerna lain digodog. Memang kitu akibatna. Tiap-tiap jalma kufur sigana nyiksa, padahal sabenerna kasawarga. Tiap-tiap jalma kufur menghormati, dipandang ku jelema sawarga, padahal neraka. Ternyata kebenaran-kebenaran sejarah tadi yen Siti Masitoh digodog ti miti putrana katut anjeuna nepi ka carogena, akibatna seungit nu teu aya bandingna, moalnya aya bangke kudu seungit. Tapi sabab tidak mati, bahkan diberikan rahmat yang lebih utama, maka benar janji Allah, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Para saderek, dina perjalanan Isra jeung Mi'raj Rasulullah pernah anjeunna nepi ka tanah Thaibah. Nepi ka tanah naon deui? Tanah Thaibah, tanah Madyan jeung Baitul Lahmin atawa Tursina. Nu ieu kabeh lalakon ilmu yakin jeung lalakon ainul yakin. Nu disebutkeun siniran Thaibah nyata kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah. Di mana urang geus daek narima serta ngajalankeun kalimah la ilaha illallah, mangka eta jelema baris menang bahagia ditingkatkeun dari tanah Thaibah ka tanah Madyan. Nyata Madyan madainul fikri, daek tafakur, napakuran kalimah la ilaha illallah tadi. Sehingga bener teu aya hiji dat anu maujud jeung nu bisa ngayakeun segala perkara ngan hiji-hijina dat Allah. Madyan tempat nyalinungna Nabi Musa. Sabagi siniran atau isyarat nu disebutkeun Madyan madainul fikri. Para saderek, akibatna kusabab Nabi Isa tadi Nabi Musa lewas ka tanah Madyan bisa berpikir secara luas, sehingga anjeunna hayang bisa ma'rifat ka Allah. Sangeusna hayang bisa ma'rifat ka Pangeran nu disebutkeun kasful hijab, hayang ninggal kawujudan nurun rabbani. Mangka Nabi Musa menang panggilan supaya asup ka hiji gunung nu disebutkeun Gunung Tursayana. Artina tur tingkatan kalakuan, sayana alus. Dirinya ayat panggilan, hei Musa, kami teh pangeran maneh. Pakhlakna laek, kurulaan ku maneh eta 2 tarumpah. Nu dikarepkeun 2 tarumpah, lain tarumpah nu biasa nu kodilaan. Tapi pakhlakna laek kudu ngaikhlaskeun tujuan urang. Yen urang ibadah tadi tidak menghendaki pembalasan dunia atau pembalasan akhirat, hanya semata-mata berbakti ka hadirat ilahi Rabbi dat anu geus ngahutangkeun budi sabanyak mungkin. Anu urang teu bisa ngitung karena jumlah nikmat anu geus dipasikeun ku anjeunna ka urang sadaya. Mangka dina eta tempat pisan Nabi Musa falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakan.
dina tempat gunung turu sayana pisan Nabi Musa dibuka hijab akibat anjeunna sanggeusna nafakuran beberapa kalimah tauhid atau kalimah tauhid secara mendalam sehingga anjeunna dipasian persen turin sayana di tingkatan anu sangat luhur bisa dibuka hijab ninggal karena wujudna dat Allah anu laisa kamejai saeun. Tetapi kusabab kelemahan jiwa jeung akal Nabi Musa barang begitu ninggal karena kawujudan nurun rabbani mangka Nabi Musa kalangar wa kharra Musa sa'iqa. Kusab ayeuna Nabi Musa kasorot kunurun rabbani akana henteu mampu dikeun narima sorotan nurun rabbani saingan Nabi Musa kalengar. Kusab kalengarna Nabi Musa tadi jadi anjeunna kasakabeh abdina henteu bisa netelakeun kumaha wujudna pangaran anu sabenerna hanya sekadar memberikan pandangan nur. Ahli-ahli tasawuf ku ayana dawuhan Allah wa kharra Musa sa'iqa pada ngadaruhkeun al-imanu kharijun an madarikil ukul. Iman anu sabenerna nepi ka kasful hijab tidak akan bisa disusul dengan akal dan pikiran manusia. Jadi sudah keluar daripada batas akal. Nu madak disebutkeun likulli syai'in ukulun wa li ukulli ukulin hududun la yujawijuha. Segala perkara bisa dipaham ku akal. Tapi akal tadi aya batasna, teu bisa ngalibatan daripada batasnya. Segala kaayaan aya bisa dipaham, bisa dipikir, bisa dipaham ku akal. Hanya satu yang tidak bisa dipaham, nyata nyiptakeun kasucian jeung kamurnian Gusti Nu Maha Suci, eta mah sudah terlepas daripada pemikiran akal. Walaupun sampai dimanapun juga, ahli intelektual, ahli rasional mau mencari Tuhan dengan kekuatan akalnya tidak akan bisa tercapai sebab tidak akan mampu menghadapi akal orang kepada zat ilahi Rabbi. Para saudara, tapi orang mau bisa datang ke tanah jeung teu aya manfaatna, urang cicing di tanah Madyan, lamun urang encan asup ka Baitalahmin. Baitalahmin hartina imah daging. Lamun dibuktikan nyaati pisan tempatna memikirkan, memahamkan, meneliti kalimah thayyibah tadi nyata kudu di Baitalahmin. Rujukeun Baitalahmin nyata qalbul insannya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairuha wa idza fasadat sairuha. Moal bisa di mana ati urang geus maslahat mangka seluruh badan akan maslahat. Di mana hati orang geus ngaco, mangka seluruh anggota orang baris ngaco. Mangka sumber segala kekuatan dan segala kebaikan adalah di dalam hati manusia. Nyata disebutkan ahwal teh. Ahwalul mahmudah, satu budi pakarti yang tinggi. Nu disebutkan cek Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim, jeung sanyana mane Muhammad geus ngabogaan budi pakarti anu luhur. Akibat tina budi pakarti anu luhur anu ditanam dina manah Nabi saengga bisa ngawujudkeun dina amal syariatna budi pakarti anu mahmudah tadi. Hiji kalakuan anu sangat terpuji, tamah ramah, alus budi, hade basa, murah rizki, gede hampura, tara lepas, tara gancang putus asa, sailana sabar, tawakal, ikhlas, itulah sebagian akibat daripada akhlakul mahmudah. Ieu lalakon Rasulullah ti Baitul Haram ka Baitul Muqaddas, lalakon Rasulullah dina alamul mulki keur ngawujudkeun satu ikhtiar anu kabeh ikhtiar jeung kasabna make ilmu anu yakin sehingga akibat tina ilmu anu yakin tadi baris ngabuahkeun sebagai persen di Gusti Muhammad aya nu yakin. Lain ukur sekadar nyaho kana hukumna haram. Lain ukur sekadar nyaho kana hukumna sunat. Lain sekadar nyaho kana hukumna makruh, haram atau mubah, tetapi baris ninggal akibat tina wajib.
baris ninggal buktina akibat tina haram, baris ninggal akibatna tina mubah atau makruh jeung sajabana dengan kekuatan ainul basiro sebagai persen ti Gusti Maha Suci di alamul mulki tadi. Tapi syarat mutlak urang kudu ngagunakeun kasab jeung ikhtiar kalawan nurutkeun ilmu. Nyata ilmu yakin, nusupkeun ilmu yakin nyata Quran atau hadis Nabi atau ijma kias anu mutabar atau pendapat-pendapat ulama anu bener aya sandaran jeung Quran jeung hadis Nabi, termasuk ilmu yakin. Akibat tina ilmu yakin baik ngadatangkeun ainul yakin. Nu bareto geus diterangkeun mujahadah, mukabadah, musyahadah, muayyanah. Mujahadah artina urang diajar memerangi nafsu. Di mana urang geus di alam dunia, di alamul mulki ieu geus bisa mujahadatun nafsi, memerangi nafsul ammarah bisu, memerangi syahwatul bahimah, memerangi hawa nafsi, mangka urang kudu ningkatkeun diri di alam mujahadah kana alam mukabadah. Hatina alam mukabadah nyata urang memperdalam, memperluas ilmu-ilmu karohanian. Sanggeusna urang beres ilmu-ilmu kasaraatan kalawan make ilmu-ilmu kaislaman. Mangka Rasulullah sanggeusna nepi kana batal muqaddas saluruh anggotana bersih tina segala dosa, mangka ningkat Rasulullah diangkat ka langit kahiji, kadua, katilu sampai katujuh nu disebutkeun alam malakut, alam karohan. Dina alam karohan lebih luas daripada alam kajasadan. Dina alam malakut lebih luas daripada alamul mulki. Mangka dia alamul malakut tadi sanggeusna urang memperdalam roh sabahagianana, nganyahokeun uyubun nafsi, uyubul qalbi atau uyubun nafsi, kacelaan nafsu urang, kagorengan nafsu urang satu persatu diketahui jeung diubaran. Kedua, urang nganyahokeun uyubul qalbi, panyakit hate. Nomor katilu uyubul ruh, panyakit roh urang. Nu ieu panyakit anu tilu, uyubul nafsi, uyubul qalbi jeung uyubul ruh, nu sakilana ku urang dibersihkeun, dicageurkeun. Rupa ujub, rupa takabur, rupa ria, hubud dunya, hubul jah, hirsu, toma, tulul amal, sum'ah, jeung sajabana. Dina roh urang saeutik ge dileungitkeun teh aya. Ukhruj min awsafi basariyatika an kulli wasfin munaqidin diubudiyatika. Di mana urang ayeuna geus ningkatkeun diri di alamul mulki, memperbaiki jasad dengan sepenuh ikhtiar serta ngawujudkeun kasab anu make ilmu sehingga urang terbuka di persen ainul yakin. Mangka tingkatan anu kadua urang baik ditingkatkeun nyaeta naik kana langit kahiji, langit kadua, langit katilu, nepi ka langit katujuh. Eta teh disebutna lalakon alamul mulki.